Gedong tur kali samung pakulingan ya sepi ting pepetetan samia murag samia murag paling bing jeruk mana pokok anu jadi catur babaran medal carita kacarios di kampung Tumaritis nyaeta di bumina Astrajinga anu tina waktu eta karasan Astrajinga nuju teu aya ieu istrina atanapi garwana anu salamina sedih ku ayana laku lampah Astrajinga. Ari di pikiran wae da moal aya tungtungna kasedih teh teu euy teu daekeun nyingkah. Aing mana meni kudu aral wae salawasna. Kana aing mikiran menjadi salaki anu di pikiranna teu ecreg. Teu puguh tanggung jawabna ka pamajikan padahal cek rarasan aing asa kurang kumaha satiakan menjadi salaki. Ari salaki datang di mana-mana langsung dipapageun di lawang panto di baledog ku imut nu ngagelinyu. Ditampiling ku seuri anu nyari. Langsung dijemput ke lawang panto. Papa namanya Sumping bari disun. Cek rarasaan gitu. Langsung kamejana dibuka, dipangmukakeun ku aing. Calanana dibuka, dipangmukakeun ku aing. Erlojina dibuka dipangmukakeun ku aing tuluy ku aing dibulen dijual. Tapi nasib teh kieu wae. Gusti nu agung jeung anak beuki nambahan kalakuan teu ecereug wae. Mangkaning ayeuna rek nyang hareupan diboga anak. Meni barorosen ari ngajuru sok inget kana sisindiran. Batu naon, batu jamrut nu dijuru. Bau naon, bau hitut nu ngajuru. Kieu karasa da udang ngajuru teh hitut ge meni bau boro-boro ku batur ku sorangan ge kaambeuna meni meledek. Geus rupa-rupa aing pangalaman hirup ngajuru ke anak nu panggedena. Beda eta mah jeung ayeuna. Ari ngajuru ku anak nu cikal ari hitut teh alam dunya poek. Kamana atuh nya salaki teh can mantog wae. Jeung rek ini teh ngagubung kongkorong di tuh. Menang ngiri diet can lunas teh 18 tahunan aing ngiri diet teh. 3 gram setengah. Duh Gusti nu agung. Beteung beki bureuyeung make samping jiga mamawa penil. Make rok jiga onel-onel. Ye ari keureuneuh. Ari lempang keluar ti imah. Beteung geus nepi kana lawang panto bool di dapur keneh. Aing dalam mau diserahkeun ku si cepot ngeunah kana hate moal burung dangdan aing satakar tebek padahal cek rarasaan aing teh duh damis kempot matak pogot bawas lir gula gumantung pangamung lir kubungkung teh lain bohong eueuh jelema nu teu kataji ku aing ngabelaan arucutan lalaki teh geus kabitaeun ku aing mah baheula keur parawan nah ari ayeuna salaki cepot duh sahadi di luar lah keur haroream teh jeung nu gegedor di kana panto heula panto na ge pageuh jeung dibelit ku tamang make rante ditarajian ongkoh make tihang make jubleg Pede hese ari panto jelema sangsara beda jeung nu beunghar mah pantona teh ditutupkeun gableng alah kae heula kae urang buka heula pantona punten ceuk saha? Abdi. Geuning si Ujang, Gusti. Banyak teh lain si Monyong.
Di mana ilaing? Lainnya jauh iya jelema entong borok kulancek pribadi, kulancek awewe aing we nepi ka kitu. Kieu ujang da euceuk mah nyebut monyong teh nyaah heuh. Resep deuleu eta pangamung ujang meuni langsing. Hodai Gusti Kudrat kumaha geus kieu? Heeh, di ari kitu teh mah tong borok ujang lah, euceuk ge geuning salajan geulis ge kudratna goreng mah goreng we. Lain aya soalna mah kieu dongkap ka dieu teh ceuk. Heeh. Saperkawis dititah kudu jadi bapak. Oh bisi kumaha oname maklum bisi di dieu teu ngejo da nya kitu saur bapak teh. Teang cenah ka itu minantu. Lancik maneh cenah dawala teh enak kuring datang ka dieu teh rek nanyakeun kumaha cager jeung henteuna. Rumah tangga teh geus baleg kumaha carana. Jeung cepot teh geus bisa deh eta dina anggoning rumah tangga hirup kumuh babarengan dina sajroning laki rabi. Ah, nya eta ujang, kieu gara dawala dengekeun ku ilaing dengekeun. Semuhun. Ah, lanceuk sia teh beuki teu ecreg. Ari keur bogoh mah ka eceu baheula. Meni culdog-dog tinggal igel jiga teh. Datang ka imah nyamper piranan ulin lalajo main bal. Da lanceuk sia mah baheula keur bogoh ka eceu lalajo main bal ge make dasi atuh. Make jas, make dudukuy di helm dikupluk, make kopeak. Lanceuk sia baheula. Salah dipake da sia teh mah biasana geus kitu. Heuh, jas di jero ditimpah ku jas hujan. Make safari. Dan sia teh mah biasana gitu. Aduh, ya sanya majang dawala syukur we kieu teh nya didatangan kudu jadi adi. Oh, bisi teh boga beas di dieu nanti rek menta lamun boga mah. Percaya.